deui kembali lah bari dongkok ieu ge. Wah, udah yang isukan. Begini teh asa begini. Aduh, aing mah sama acan. kemarin ge samak butut gitu ka mana aya maling kumaha. Nu momen kamera pasti lah. Ka mana deui? Kelak. Aduh, aing mah trek kayaknya. Biu kayak kumaha. Bebas lah. Aya nama acara bebas pokona. Bebasnya. Bebas lah. Paling ku taman kan yuk. Kemarin ge urang ke Sensor. Arek ngurus naon dia podcastnya? Yo, ieu mah kan ku sabab darurat ya. Darurat coba. Poek deh, sabak kopi acan. Jauh tina kopi. Panitia kumaha panitia aduh. Panitia sibuk euy. Tim kreatifna nyiksa pisan. Poek. Oh wayahna we merenda situasina yang nama keur pagi work keneh gitunya, tapi tetap urang mah tetap berkaryanya yang podcast ada semua ahengna gitu. Buka lah, Wak. Buka lah nya. Oh. Nguruskeun naon dia heula? Iyalah, baheula teh urang sok ngahayal boga cita-cita ning keur sakola kan. Cita-cita. Setuju. Setuju. Siap. Buka heula kamerana du itu nya. Oh, Itu tuh. Du ieu kayak wing maririt kieu ripuh baru itu we biasanya. Balik lagi bersama kami di Obrol TV, obrolan berbobot tapi pasti ripuh aing. Jadi pemirsa sadayana dulu di mana we ayana, welcome back ya kembali lagi bersama kami si Wacangor sebagai host dan ini sebagai narasumber Bang Mod, itu Mang Uus, itu Mang Oding, tukang obat kelek. Orang ngobrolkeun cita-cita baheula nya. Para wargi hadirin oge, para pemirsa oge panginten kantosnya punya cita-cita gitu ya waktu sekolah baheula keuletik nya pasti baroga cita-cita. Pasti. Tah, urang jajal hiji-hiji non we cita-citana ye. Oh, bang urang api gagaringan. Mimiti ti moding. Oh. Baheula teh cita-cita Presiden. Siap. Presiden. Aing jadi presiden ya cenanya. Baheula teh. Apa tuh presiden buat naon? Oh, teu apal. Pokona mah nomor hiji we pokona. Nomor hiji di wilayah urang Konoha gitu nya. Baheula teh. Cek urang teh. Jigana resep menjadi presiden. Ewa euy. Aha. Mun dia ngaranna Oding. Presiden Oding. Tempat kan presiden Oding. Lahir urang plesetkeun we presiden bisa teting presiden nya baheula kan ke sadel kene tah. Presiden. Heula jadi presiden cenah. Terus pernah latihan jadi presiden teh? Oh, pernah ke SD teh. Ke SD naon we cenah dilatih teh tah. Wah, pokona mah dihareup abang. Pidato. Cadel kene si sok kudu cadel kumaha? Saya presiden. Saya presiden Tangol. Pokoknya mah gitu lah pokoknya mah. Intinya mah orang teh jadi presiden. Ujung-ujungnya jadi naon? Obat kelek. Obat kelek. Kalau jadi tukang jual obat kelek, aduh. Tapi kerbaya ada bener eta milikna nya. Pengusaha obat kelek. Pengusaha obat kelek doakeun kurang sadaya nanya amin ya pengusaha obat kelek. Ayeuna urang tanya si Mang Uus. Mang Uus bejakeun ka barudak naon? Urang baheula ke SD nya. Guru ya urang boga cita-cita di hari teh. Hayang naon cita-citana? Teh hayang jadi tukang keretek. Astagfirullahaladzim. Dapat sok numpak keretek tuh. Yang duit batur. Teh mari ada duit ke tukang keretek teh. Ya urang teh hayang da teh apa naon? Udah apalah duit teh nya. Duit. Urang kan diberi ku kolot duit teh tah. 2.500. Terus keretek narimaan duit. Tukang keretek narimaan duit. Jadi hayang we ditanya ku guru teh cenah meureun kumaha nanyana guru teh? Ya cita-cita hayang jadi naon teh geus ageng. Hayang jadi tukang keretek we Bu, coba gitu. Ini teh enak. Aja saya. Terus gede geus apa denger meureun. Jadi ieu hampurannya ke para hadirin penonton sanes ngaran teh. Sanes ngarendahkeun tukang keretek. Cuma eta ge keretek oge, tukang keretek oge kidunya eta teh sarua. Usaha terus mulia kidunya mengantarkan seseorang kepada tempat tertentu kidunya. Dinas transportasi eta masih kene sae cuman sarua kene jeung ieu eta teh. Meureun ku ayeuna mah rada ieu kidunya transportasi teh rada naik gitu. Maju saeutik. Jadi ketinggalan. Dinya mah rada sarua jeung urang gitu. Naon tah ieu Mang Mod cerita baheula? Teh hayang jadi tukang ojek urang mah. Hayang tukang ojek. Kan urang mah baheula
kumaha Wah, jauh sekolah teh nya. di gunung nu pangluhurna di pucuk Can ningali tapak bante atuh urut naon diangsel ke diangsel tapak bante. tukang ojek ngaliwat ada sugan teh Jigana naon halus numpak nu kitu gitu hayang hayang jadi tukang kitu nya ka guru pernah betus hayang jadi tukang ojek abi mah gitu Oh, gitu Pernah. pernah disengseri. Tapi halus cenah gitu. halus Atuh engke geus gedena jadi pengusaha ojek nah gitunya jadi meureun rada kapanggih ya rada kataram-taram rek non we cita-cita urang baheula walaupun nya istilah nama ku zaman ayeuna dianggapnya masih ketinggalan tapi tong salah lamun urang naon ngaranna teh berpikirna lebih keluar saeutik atuh tadina urang dina jadi tukang keretek dina jadi tukang ojek dah kadieuna meureun jadi bos ojek bos keretek kan etanya sesuatu yang mulia terus iya dewek mau ditanya cita-cita Oh, oh Ya, sok naon Mang Caur yang jadi naon kan? coba euy Coba. hiji we nya nu paling Iya, tong batik lah. nu paling ripuhna ya paling ngerakeun deh kerja ke kelas SD ditanya ku guru teh hidup cita-cita yang jadi naon polwan di anrok ada ai sudah teh polwan teh naon oh polwan teh pan baheula mah geuning jadi bahasa di lembur teh jadi kumaha polwan mah oh polwan teh gagah gitu jadi sesuatu yang wah baheula mah polwan teh selain di guru terus naon deh gitu polwan pas enak kepikirannya. ai geus Awewe. cek aing teh polwan teh naon gitu maksud teh oh polisi awewe Teu kieu. udung teh kieu tuh laledok euy aing jadi konten usaha lah pada jeung digemrok sireum ge lah Maksakeun demi duit. Iya. oh jadi oke kudu awi euy oh jadi kikian teh lain ngan sugut pengangguran dewek mah nya Ini teh. ulah salah tarima gitu nya jadi ulah salah paham Batur pan urang mah usaha aya zaman ayeuna usaha nanaonan oge asal di expose jadi duit cita-cita sarua ya. sarua cita-cita hayang jadi youtuber bagus jadi artis ada kumaha jadi artis tenar gitu menjadi artis pan meureun jadi artis mah meureun urang teh meureun roba artos gitu tah urang teh ngabaktos ka pamarentah ka bangsa ka warga ka negara pan meureun dina hasil YouTube teh aya pajak eta Hayang jadi warga negara. yang baik yang benar yang baik dan benar gitu Ayeuna mah cantikna urang teh mayar pajak. ayeuna mah hampura ka para jeung punya kerudung dia aku baru urut kopi we di dieu kopi rongkat tapi iya perjuangan orang teh nyagret teh ngaranna perjuangan aya warna rintangan halangan tantangan segala rupa ada Hujan badai tak gentar. urang mah jiwa pejuang lalaki jiwa pejuang Terus aing ge kemam ieu kutarason kuta taman. oh malu nih kebun tahu nya pan dia lingkungan paling aman sementara ayeuna gedungnya engke mah dibangun gedung tertinggi di dunia khusus podcast cacangoran muncul nah udah datang ka dia orang podcast bareng Sebab ayeuna tempat biasa keur dipake. keur dipake kongres Meeting kongres. Dan soal lamun kikian hareupeun batur urang teh era. sudah meresikeun dia udah kita juga oh macam ai pasti cara jelas subscriber saeutik nonton saeutik tidak sedikit lah nu kangerakeun Nah, ayo bantuan subreknya. bantuan subrek komen like share gitu nya para dulu sadayana di wilayahna tah dina obrolan ayeuna urang dina sore ieu sing jadi aya non ngaranna teh kahadean aya manfaat aya inspirasi anu diteang bahwa segala rupa macam perjuangan terus cita-cita naon wae cita-citana Diberi. kudu diudag Wah, eta kunaon eta bukan buat Oke, mana pakai sabun? mari sabun ganu dan guru seru kita tanya angin kita Perjuangan nih kaki aing aduh. ripuh Kira kita Bang Harma isu. nah amin doakeun parawari sadayana urang sadayana sareng penonton sadayana sing baleunghar amin beunghar tapi manfaat ulah beunghar sadukan unggul lah anu lalajo jeung palanyang bener sing loba kuota lalajo terus Didoakeun sing kabeli pulsa. sing beli pulsa terus nonton subrek share jual kang beas Tawa mikir ka Imah Batur nge wifi, Pak.
mau bye ini. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya di caritaan dia orang dengan seukur gorokan tepuguh, tapi ingin mencoba berbagi jeung mencari gitunya, mencari orang teh mencari edukasi jeung berbagi edukasi bener eta gitu. Pada intinya mah kumaha duit. nah duit mah nomor 1 gitunya si tukang naon tukang anggar ujung-ujungna mah duit gitu. Itu cukup baik. Daun awi ngan bisa jadi duit gitu. Sakit banyak. Jadi kurang ya terus hampir maghrib birunya. Jadi iya Yang arah-arah we. oh kudu mani deh soalnya naon. Bisi disangka orang-orang teh pengangguran, gadang kali gituan. Ta uing mah syuting teh geus gawe nya. Geus balik gawe. Oh isuk-isuk balik lohor urang mah gitu. Jadi ulah disangka orang teh teu gawe. Ieu teh keur gawe urang teh. Aya nek nurutan Rek nurutan sok didukung dunya. Bisi butuh cenah rek nyeum mik eta mik. Di kubodoan. Naon dia? Di kubodoan. Cangkangna sama keueuh terbaik ke meuli lah. Selalu nginjem sama kau. Meuli ge karpet beureum. Nah, sakitu pelawar ge ieu meuli lah ieu panjang deung kerja tukang edit teh semang mod ripuh. Teu hees wae. Dicukupkan sekian dulu ya teman-teman semuanya, hadirin semua yang berbahagia dimanapun ayana di ujung tuh aya di duduk aya nu nonton. Cing garade milik sadaya. Amin. Hapunten bila aya cacarusan simkuring anu teu patut ditiru jeung tingkah anu teu patut ditiru oge. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Marani nya